Yeuna Abah rek medar deui PD nu aing lah rek dilanjutkeun deui ngomong bade turun ka handap ayeuna mah rek balik deui ka nu asal alasan Abah atok-atokan capek teu ngingetkeun ka capek si Abah tingali mah Abah mah teu milih saya teh ingetkeun ka capek ingetkeun ka letoy Abah tuh turun ge mun ka karayapan Abah teh ka wargi-wargi ka dulu-dulu Abah teh keur milari syariat keur ikhtiar mudah-mudahan we sing terkabul cita-cita Abah atuh wargi-wargi dulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di desa nu aya di kota didoakeun ku Abah sing sarehat badana pangabutuhna sing kacumponan dihasilkeun permaksadanana diuwuh ku kasalamatanana didoakeun ku Bapak Amang Tajudin anu aya di gunung Cijapati teh Abah teh ieu teh tos musapahah muwajahah jeung dulur-dulur nu aya di Pasir Japani aya di Cijapati teh Abah teh ieu teh musapahah muwajahah salaman mudah-mudahan we tah nu paling senjata nu paling ampuh teh ibati saling pangampura jeung pada jalmi nalika urang maot oge nu taroskeun teh utang kitu utang we jeung hablum minanasna mudah-mudahan hablum minanas teh sing kasebet mah jalmi anu sae katungtungnakeun ngaranna husnul khotimah sing sajalma ieu teh geuningan anu diriung ku keluargana teh cenah jalmi anu pangsae-saena anu tiasa jadi jalma anu husnul khotimah sae katungtungnakeun ieu jalma anu paling getol ibadahna sok dikitukeun geuningan ngan we dijabah ku Gusti Nu Maha Suci da jalma mah doa ti papada jalmi ge teh kudu ditampi margi sewaktu-satok dijabah urang teh sajan urang menekung ujas medi ka Yang Agung munajat ka Yang Maha Kawasa lamun urang tanpa ikhtiar mah Abah nepikeun ka 7 ralit ampun ampun ampunan wah jabongan Abah atau kata gulung jadi Abah teh hampir 7 ralit aduh dulur waraya hampura Abah bikin atok-atokan milari kasalamatan rek ikhtiar milari rezeki anu halalan thayyiban tingali di kebon awi anu ngarangtung ngaleunyeun kaluhur katingali badera rempag hati-hatilah jangan sampai kecelakaan kauruganku tanah nu aya di Cijapati tuh tingali meni lampingna hampir-hampiran kalongsor mata itu tingali MCKD nama teu dipungsikeun margi ayeuna mah dipungsikeun teh ka tiap bumi ngangge naon jang cenah ngangge eta cenah paralon ayeuna mah karingeran weh hampir aya gogong di dieu yeuh tuh Abah ngomong kieu teh dipiri ku sorak suling mata kuas mata ninung mereka tingali dipiri teh ku sorak suling meni mata kuas mata betah meningah nu ngadangu dipiri ku sorak suling aing ulang mau di polongan ubang bara sorana torok heong suling aing ulang mau di polongan ubang bara suarana torok heong meningali suarana tah di dieu Abah pekoloyangan dipiriku sora suling aing ulang mau di polongan ubang bara suarana
torok tok heong torok tok heong tah ngan sakitu video edaran si Abah bade mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.